kimia jeung instan dahareun teh hari instan teh cepat saji tereh instan teh ayeuna meuli ayeuna dahar nya matak jelema ayeuna mah pararonok umurna dabongan kahakaneunana oge pararonok Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. baheula mah penyakit paling oge atuh leuncangon. Bisul penyakit baheula mah hapur. Gampang hapur mah kulaja jeung minyak tanah ge cager. Kulanas Teh suku barolong geuning. Dampa suku teh barolong. Tah teh kulanas ngaranna teh. Nya eta teh ku hileud taneuh da ulin wae di sawah. Nya ku seuneu ge direram cager. nya Margi naon anak ditalungtik geningan kunaon eta penyakit barurat sing horeng dan ayeuna salah urang-urang kene nyaeta dahareun anu beda jeung dahareun baheula eta kulan baheula mah dahareun teh orsinilan nyaeta organik tara make kimia ayeuna mah dahareun geus loba make kimia ayeuna mah da nya jeung instan dahareun teh hari instan teh cepat saji tereh instan teh ayeuna meuli ayeuna dahar nya matak jelema ayeuna mah pararonok umurna dabongan kahakaneunana oge pararonok mie rebus jadi komoditi hampir unggal poe kabayang ongkoh mie rebus make nog 2 can make sangu apa nih 3 ganti sangu ya candi bala-balaan genep tapi kan numpuk dina piring teh gini ya laras Gusti baheula mah atuh dahar teh mode sangu prosesna ge lila sangu teh acan dikari geus dikari kak geus tuluy digigihan geus digigihan kakara diseupankeun satengah jam asakna matak sangu baheula mah kuat aya disebut sangu poe ayeuna mah teu aya da sangu teh masakna dina Magicom 10 menit asak dililakeun teh eueuh sangu poe ngadon beueuy tina parena ge parena baheula mah 6 bulan kakara dipanen ayeuna mah 3 bulan dipanen matak pantes jelema ayeuna mah umurna pararonok da kahakaneunana oge diponok-ponokeun eta da budak ayeuna mah geus gengsi ngadahar sampeu gengsi ngadahar ganyoa paleun barudak moal apaleun anu disebut putri noong hakaneun teh burayot make jeung aya panyak nanti dahareun jalabria baheula mah ali agrem Portugis baheula mah aya Bugis kitu Portugis kamana karep sia mah eta maksud teh aya kadahareun nyaeta jeret jerat naon jeret teh nya telepon Kelepon. dengan pan telepon mah di jerona teh gula pasti gagedeh cenah jeret bener telepon dahareun baheula mah geus gengsi jelema ayeuna mangadahar nu kararitu atuh da aya mah kahakaneunana naon fried chicken Dunkin Donut hot dog hari hotdog teh naon ari hot dog teh bahasa Inggris hartina ari hot teh hartina panas hari dog anjing kabayang anjing panas dihakan anjing keur moyan dicacag
Anjing kersi duru. nya donat hamburger Naon hamburger teh? hambur duit ger pas saya Udah mahal atuh. negara urang ayeuna geus kana itu Gusti instan ayeuna mah ka bahasa-bahasa disingkat ayeuna mah Para rono kumaha? disingkat sok sia dina SMS manya seuri jadi WKWK kumaha urusanana ieu bahasa ditanya keur di mana jawabna saeutik Naon? OTW Are OTW teh naon? dah sia mah kurang gaul OTW teh hartina oh tungguan we Lain. lain beleguk OTW teh hartina on the way Oh, on the way gini. Oh, tungguan we kumaha teh? Hayang nyaho. oh jadi OTW teh on the way aya hartosna on the way teh bahasa Inggris bener hari bahasa urangna on the way Sumohon on the way teh bahasa Inggris heueuh ai bahasa urangna geus terbating nanya aing raja sia Sarua teh apal merenta teh. Sarua mana raja gitu apal ya. Keur harta. tuluykeun dongengna tuluykeun geus tah kitu Gusti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.